al-majalis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qissatuhu sarang ari kisahna Kangjeng Nabi eta anna Rasulullah saestuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kana kabuktosan Kangjeng Nabi eta idaroda di mana-mana ngamaksad Kangjeng Nabi ayakhruja kana yen kaluar ti bumi Kangjeng Nabi ila saparin maksad bade nyaba aqra'a mangka ngundi Kangjeng Nabi baina nisaihi di antara pirang-pirang bojona Kangjeng Nabi fa'aitahunna mangka sareng sahanisa kharaja kaluar naon ismuha jenenganana kitu tah mar'ah atau jawjah nyerat jawjah zahaba angkat Kangjeng Nabi biha sarta jawjah sarajengna sabada Kangjeng Nabi nikah sareng Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha jeung nikah deui sareng istri-istri anu sanesna tuk dugikeun ka cinek bojo Kangjeng Nabi teh 8 salajengna kisah Kangjeng Nabi sabada nikah ka 8 istri bila mana Kangjeng Nabi bade angkat-angkatan kaluar ti bumi dina raraga dakwah bari tebih salajengna peryogi didampingi ku nu janten bojona tamangka Kangjeng Nabi teu sagawayah angkat sinareng bojo-bojona teu tapi ku Kangjeng Nabi diundi bojona anu bade ngadampingan anjeunna lamun zaman ayeuna mah libarat arisan serat namina Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hindun, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kulsum, Sayyidah Ruqayyah jeung sajabi-sajabina diserat lebetkeun namun arisana kana gelas kocok salajengna Kangjeng Nabi wawartos kasadayana rehna mantena bade angkat ka hiji tempat peryogi anu ngadamping ku bojo tasawuf Kangjeng Nabi sanu kaluar eta nu kudu ngadamping kami kudu ridho sadayana dasarolehahnya bojo Kangjeng Nabi teu gujud anu awan akhlakna teu aya hiji begitu kaluar nami salah sawios bojona Kangjeng Nabi sadayana ridho mangka sinareng eta lah Kangjeng Nabi angkat ka daerah teh istinya jadi terus terang bayatuhunna kharaja ismuha zahaba biha tah ayeuna mah nyandung teu kitu ya naon sababna sabab zaman ayeuna di mana teh aya nyandung diizinan ku pamajikan nyandung nage teu diizinan komodo ya teu semutkeun ka deuk init-initan diundi kitu moal atuh para sehat matak terjadilah nyandung teu bebeja ka pamajikan gitu termasuk teu bebeja ka nagara uga secara agama disebut teh nikah siri ungkul sah ceuk agama itunya ceuk agama sah hubungan badan teh jinah boga budak asli gitu diakui ku
indung bapana ku keturunanana sah cek agama mung cek nagara teu daftar teh ya teu gaduh surat nikah teu gaduh kakak gitu nya. Nah cek nagara mah da teu wawartos teh ya can kalindungan ku nagara mah tah ku jalaran teu nya hese. Itu bedana istri Kanjeng Nabi jeung isi-isi umatna dugikeun ka ayeuna hese. Tah maka terjadilah nikah siri. Tah Kanjeng Nabi sok ngundi bila mana angkat-angkatan lamun peryogi istri anu ngadampinganana. Tah isina diundi sanu kaluar sareng eta lah Kanjeng Nabi angkat. Salajengna qalat ngadawu Aisyah tu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Pakro'a mangka ngundi bainana di antara abdi sadaya sa Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Banil Mustaliqi dina raraga bade perang sareng Bani Mustaliq. Tah pertama Kangjeng Nabi ngundi bojona anu bakal ngarencangan ka mantena teh dina raraga Kangjeng Nabi bade angkat perang sareng Bani Mustaliq nu aya di Mekah. Tah Kangjeng Nabi peryogi bojo nu ngadampingan baik kanggo di jalana kanggo di ditu nguras-ngurus sanes kantena. Tah maka Kangjeng Nabi saur Sayyidah Aisyah ngundi di antara bojo-bojona termasuk abdi. Pahoroja mangka keluar pihak dina gozwah naon sahmi bagian kami saur Sayyidah Aisyah anu ngecelik bijil nami teh nami kami pisan. Ta pertama istri anu dicanak nyaba dina raraga perang ku Kangjeng Nabi nyata Sayyidah Aisyah pisan. Patu pahoroju mangka keluar kami mangka keluar kami ma Rasulillah sarta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya kami angkat sangkan. Padahal kita angkat nanti lain bade pelesiran. Lain bade shopping gitu teh shopping. Lain bade ameng-amengan gitu, bade perang gitu. Bojona ngiring. Gitu. Kangjeng Nabi mah. Da beda jeung awe ayeuna nya. Sigana gitu teh ipah. Hayu sotenan ka salaki hayu mangga ngiring lamun dibawa ka Pangandaran ka Masjid Raya hayu teman pak kereta api hayu ka Pasar Komo ka toko emas atuh eta mah semangat nya teh sopi tapi cek salakina hayu urang abeca anu ngabose mamah meto atuh atuh keheulaan teh itu teh sopi sak eta lain perang gua ngabeca. Tah salakina tukang supir angkot bapak nu nyupiranana mama nu ngenekanana keulaana. Itu ayeuna mah jauh atuh kana perang mah nya. Atau ngagali sumur salakina nu ngagali di handap. Awena anu ngeret taneuh ka luhur. Hayu atuh keulaana. Lamun pamajikanna dua pamangga-mangga atuh mangga ku teteh. Bagian ngeret mah ari cek eta kanu hiji deui ari umi bade naon? Umi bade masakna atuh. Oh geus cenah mah teteh masak umi ngeret. Pamangga-mangga pabah kitu pabungmu. Tuh bedana bojo Kanjeng Nabi jeung urang mah jauh melamulu. Ieu diajak perang mangga padahal lamun eleh perangna kemungkinan janten tawanan dibawa ku jama kafir. Dijieun amat, dijieun abid kana teh. Janten harta rampasan. Ih, ngiring itu. Tuh bojo Kanjeng Nabi mah nya sabab nikah nage atuh lain nikah karena dunia tapi karena akhirat. Matak dibawa kumaha ge mangga. Nya tapi lamun nikah karena dunia mah nya teh kita yang ngeunah hungkul. Itu teh ipah teh sorban beureum. Paribasa nikah dunia mah abang banyak uang
sorban berem sayang. Abang gak punya uang, ku sorban berem ditenang, nikah kan itu. Taman nikah dunia, nah untuk bilang mah bener. Di dunia na bakal riweuh di akhirat. Tuh nikah dunia mah. Wadzalika badama gitu tah. Wadzalika jeung ari kisah eta badama dina sabada perkara. Najalat anu lungsur naon ayatul hijabi ayat hijab. Tah ieu kisah Kangjeng Nabi ngundi bojo-bojona teh dina sabada lungsur ayat hijab. Nyata istri kudu nganggo bergoh mun ayeuna mah anggoan serba buni anu kaatinga teh unggul soca. Kanggo bojo-bojona Kangjeng Nabi. Tah waktos Kangjeng Nabi nikah sareng Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha mah teu acan. Janten pamun teu Sayyidah Khadijah Al-Kubra katingal. Nya sabada pupusna masih kene teu acan lungsur ya ayat. Tah sabada nikah sareng Sayyidah Aisyah jeung bojo-bojo nu sanesna, Kangjeng Nabi tos diangkat Nabi sareng Rasul menjelang bade perang Banil Mustalik, nemelah lungsur ayat anu nguningakeun bojo-bojona Kangjeng Nabi sadayana kudu tertutup salirana. Kitu nya. Anu dibukakeun teh soca kitu ge nganggo kulamu. Nyata satos gembol nasi warna hideung. Tahu lain mode jaman ayeuna di ninja tapi irung panon mah katempo gitu. Lain kitu nganggo kulamu di kulambuan gitu. Di kulambuan warna hideung satos gembol nasi da cara jadi katingal jalan oge. Qauluhu nyaeta pidawa Allah taala hanalul Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairi buyutikum al-ayah. Saur Allah ya ayyuhalladzina jama-jama nu seueur amanu anu ngimankeun ieu ladzina la tadkhulu ulah lebet aranjeun kabeh buyutan kapirang-pirang bumi ghaira buyutikum anu salianti bumi aranjeun kabeh al ayata maca anjeun kana ayat. Taya ayat anu nerangkeun yen bojo-bojona Kangjeng Nabi teh kudu tertutup salirana termasuk pamunteuna iwati soca duanana kitu ge kudu make kulambu. Al ayata maca anjeun kana ayat batakhoza maka ngadamel Kangjeng Nabi li pikeun kami saur Sayyidah Aisyah hudajan kana acuk tertutup kana hudaj acuk tertutup nyata tilu dukeun kahana teh tertutup kecuali soca anu nganggo kulamu teh eta anu ngadamelna Kangjeng Nabi acuk hudaj teh pamalat bihi pahamal tu wihane pahamal tu makanya na kami pi kana hudaj palama roja'a maka dina waktosna wangsul deui sa Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mina gujati tina perang wadanauna barisan jeung cara rakat abdi sadaya mina Madinati ka kota panazalna maka lungsur ka abdi sadaya naon lailatun panajalna lailatan ya panajalna gitu maka ngalaan abdi sadaya lailatan dina hiji wengi atau panajalna mangka nempat abdi sadaya lailatan dina hiji wengi pa kharajtu man huwa paharajtu maka keluar abdi min hudajin sarta isi-isi anu tertutup wa dhahabtu sareng angkat abdi ila maudhiin kana tempat patawadtu maka wudu abdi warajatu jeung wangsul abdi palamastu maka nyapa abdi sodri kana dada abdi
Paidan maka dina nalika lamas tu akdi ari tali akdi ari tali panutup pameunteun abdi etain kotoa putus atau pegat ya akdi wasakoto sareng murag naon minhu wasakoto sareng murag minhu tina akdi naon ala aliu pirang-pirang hahalang wajaz wal yamaniu sareng lamak anu bangsa Yaman parojatu maka wangsul deui abdi patamastuhu maka milarian abdi kana jaza wa adana sareng ngidinar kangjing Nabi birohili kana kendaraan pahabasani maka nahan kabdi naon tolabul akdi milarian tali parohala mangka angkat naon aljesu tentara pahamalu makanya anak ieu jaes hudaji kana bergoh kami itu wa wadauhu sareng nyimpen ieu jaes